Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khatim al-mustafa ibn al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wal bayda taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib. Bil khusus di tengah-tengah urang aya Habib Syumi Al Hasani di Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah urang. Kedua adalah nu teu asing deui Al Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia aya di tengah-tengah urang, walaupun nyana dibutuhkeun di halqah thariqah hari ini, tetapi nyana leuwih cenderung ka dieu. Dua ketilu aya Habib di Mesir ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana ieu negara ti negara tua, Mesir tua, dari negara kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam hadir di tengah-tengah urang. Kemudian aya Habib-habib nu lain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah urang habaib malulu ieu, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati urang hadir termasuk min jumlati habaib keneh. Bapak Gubernur hadir tapi di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Dandim hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Pak Dandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan,
hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina saha simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah ku ari ieu mah ala kadar silsilah hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husein Carita, Ki Husein kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Kiai Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Usman, Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibli, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Siri Sikti, Syekh Ma'rufil Qurqi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al Kazim, oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain kenging ti ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid, jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah, sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan, teu kanyahoan ku sasaha ge eueuh nu nyangka edan we edan, kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah edadan beda. Nah, eueuh nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome. Edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun. Si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener tuh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan, Assalamualaikum nya dempo we kieu, Assalamualaikum 3 kali karak dijawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta doana kula wali nyaga ka aing wali, aing mah nu edan sia kula nyaga ka aing wali, tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Aisyah nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia ka si Hairun cekna. Aing sakieu geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur sapoe 2 poe saminggu pae. Ieu ge asalna Habib Rozak ngadoa pae hasan.
wali mah kanyahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bariteun teu sabenerna ya sakikituna ai asli mah masalah. Nah kuari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu Masya Allah di Indonesia ambalaya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahuan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayarun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge. Nah henteu lila ki hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kajahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus ge teu lila maot tah jadi lamun geus kanyahoan walina maot teu mah. Nah di dia loba nu geus kanyahoan walina ieu. Nah saya ku yang ditunjuk ya kira-kira tereh eureunnan ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar wali urang diguyur hujan ketika taneuh tandus tatangkalan layu di hujanan Masya Allah iya kari ngeunah kajahuan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula Masya Allah mantep jasa. Nah ya kan tiis neleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa aya hujan cai aya hujan ma'arif wal asrar ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg endek paharep-harep jeung bupati dek paharep jeung gubernur dek paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan paeh kabeh ge jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg Masya Allah kifudoli lamun cara mah dekat bupati beda apa bupati hayang rada nambah yeun tah ieu jurig nu sebenarnya mah tah ulah gideg dek saha teh dek saha sarua makhluk Allah ketika bener benerkeun ketika salah salahkeun tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong teu beres Bupati ya ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola ye sembarangan teu menang tapi orang doakeun persitana supaya jadi wali ya atuh bupati heula geus jadi wali minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid hartina guru mursyid nu nuduhkeun kana suluk hartina ngambah lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom tobat makom sobar makom zuhud makom syukur makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah niti dina makom-makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan ulah sambarangan mere thariqah ka jelema nu teu masantren besi salah sangkilang nu masantren ge lu masantren ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna karak 5 tahun mah kakarak nyaho sakieu doang asal ditanya sakieu
nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu lain masak caina sakieu tah eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da ji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun lah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruh ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak Mbak mikirnya na oh nu Allah kabeh mantap caknya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cak kiai tewa kotokna nu bade teh jago pencit sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah eueuh hiji kotok aing nu jago ye ka mana caknya ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit caknya kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ieu caknya oh masalah geus didokeun beja nu Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nyanana sia ku aing awas dideulekeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sia lah eueuh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nyana pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib nyangan embe eueuh hiji tangan ka santri aya anu tadi teh sia mencit embe aing nya cak ke kiai teh oh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah cak teh atuh ku kulang dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial tah santri goblok cak ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai bea kabeh Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kudu tata cara torikohna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistikon sifat 20 nu mantep heula, sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didinya ke bakal digambar ku ahli thariqah mah di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can ngeujeun nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka sim kuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku, masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah, manya wali dagang limbah. Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Akan teu bagus. Lailah para jamaah kaum muslimin,
akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah aya deui jelema dibere ku guruna, ngan guruna kelantaran geus wali hebat, percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna, "Waalaikum, musan ka mana sia?" "Neuk ka kota," cenah. "Ayo, kok bebeja?" "Kula ngawa motor tapi teu boga STNK." "Supaya aman ku polisi." "Oh, cek guruna ieu bae ye." "Ye, ye nya mun aya polisi ieu bikeun." "Oh, nun. Gasupkeun nya teu di deuleu." Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek ya. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue nya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan dah. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi, tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap, bahaya ya mata ulah sambarangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus di pangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia, moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da sholat tilu talqin zikir la ilaha illallah, tilu kali ba'da sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kaditu nangke mungkin Qadiriyah, mungkin Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Satoriyah, Khalidiyah, Naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente menang ti guruna. Nu penting guru mursyid
jeung ukur-ukur diri sorangan geus mejehna apa henteu sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleuk aya hiji jelema muriang bareng muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyana kan bingung ya Allah ya Rabbi ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah Waalaikumsalam naon abah muriang cek cenah teh aju anak-anak muriang aju biasana ka abah menta cai cek cenah nya ge kula menta cai bae oh ya penyakitna naon eta anak panas cek cenah rada eungap saeutik dibere kunyana lantaran dokter resep ya berarti ya panas turun panas napas berarti ya obat asma bikin ya udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam naon ieu ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep tah bah cekeuna ku resep dikacaikeun cager cekeuna ya geus aing cekeuna ieu sarua jeung aing belajar cekeuna kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas nah aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cekeuna teh sarua nyana nyieun kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah cekeuna teh apa lain si itu cager aing teu ya diteangkeun deui ka dieu itu si itu nu menta cai teh letak ka dieu ayo maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun aju diinumkeun cager kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah emang kumaha kitu heuh cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon tadek naon ieu mah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat maneh neuleuna saha nu dideuleu cekeun untung teu paeh geus ya tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid tuan syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun ieu tuan syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleu mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek tuan syekh aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleu mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu mah lain buku kos kitu ieu mah buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kiai cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar kumaha sia bae eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah dicatat di akhirat nanya tuan syekh ka malaikat malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat malik eueuh cekna alhamdulillah ya rabbil alamin nyana cicing we kieu geus gara ka sorga atuh
cek malaikat balik geus geura ka sorga moal emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang kumaha beusi anu nyasab murid kula Masya Allah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa guys boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep tau lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna boga presiden mantep seperti itu mantep seperti mantep kumaha ngomong nanya oh mantep dah tanggung jawab terhadap rakyatna Masya Allah geus lah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu titah kasor kana neraka sorga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dia selama jelema masih kena can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun Masya Allah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan Syafaatul Uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumaha Gusti siksa langsung disisa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing hehe jol teh Tuan Abdul Qadir dengan naonan dia ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ya kumaha Gusti siksa nah sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galur cekal ku Tuan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuan saya Abdul Qadir sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga-anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana babacaan bismillahil mali bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksana tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek cek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun
ya tamkhisa ya tamhisaya matusita ya batusna ya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah heulaanan, heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus. Urusanna naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mah diteruskeun asuai sia mangareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sim kuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh naqsabandiyah, masyayikh turuk di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan hukuman, penting dulu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu. Deuk balik nya sampai bandara. Cikula ka Pak Haji Agus, coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul. Coba geus datang ke bandara. Makanya nak balik dari tadi lamun lain titah kutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek kutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa jakula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan jana darah rai kita kadir berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe nirilik ya ka dieu beda toelanana nya nama jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegkeun tauhidna, tetegkeun fikihna, tetegkeun syariat, tetegkeun thariqah, tetegkeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhiruz zahir. Thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha de waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.